Assalamualaikum, Pak. Itu si Tahir beres datang. Kumaha arek kita ka dieu wae atawa cenah nungguan di luar? Mesen ka dieu we. Siap, ku saya di gorowan ayeuna. Tahir, hei, ka dieu cenah? Deka podal mangus di luar. Di dieu mah teu bisa ngudut. Barang nanya. Dieu ker ulah nangtung wae sia teh. Ayo dieu kala. Ke kudu pangieunkeun kopi tenang eta mah. Kopi pahit. Siap. Pak, Bapak pan arek ngirim paket teh alien ka Saudi, tah titipkeun ka si Tahir soalna manehna arek ka Surade. Sia mah Tahir teu meunang udud pan itu ruangan AC. Teu kuat nih teh euy Cieun. Eta ngaran jasa pengirimana naon Tahir? Ngaran jasana Abang Express. Eta pengiriman ka mancanegarana kemana wae tah? Benua Eropa jeung Afrika ke seluruh dunia. Di Abang Express eta estimasi pengirimana sabar halila tah? Ka benua Asia mah seukur 4 poean, Pak. Tapi lamun misalnya ka benua Eropa jeung Afrika mah sekitar 2 mingguan lah. Gancang oge nya. Di Abang Express mah gancang tur murah deui biayana. Nah, ongkirna digantian pa 50% lamun paketna rusak pas ditarimana. Tah lamun mineng ngirim sok bakal loba promona. Eta di Abang Express pengiriman lokalnya bisa? Atuh sangat bisa sekali. Nyameureun inti nama Abang Express mah cawadeuna, Pak. Batu ai beres madek nungguan di luar, aduh teu kuat ya yang udud euy. Ye ke heula ieu paketna pangnalangankeun heula we nya. Deuleu itu buah edan Bapak mah. Emang edan si hulu kalamut jin mah. Ayo anya. Oh, eta teh botak nanti kalamut jinnya. Heeh.